Mi HP sisir jeung minyak kadek ka Anjurman Japarko minyak rambut kebaheula sing balik sia ngomong teh engke aing kumaha lieur ku sia Mi HP pikir jeung niat kadek kaangsonan deungeun eta dirupa kudu lain deungeun anu kaluar tina wujud si laing tapi eta dina wujud si laing teh aya nu bedegong aya nu basangkal tingali sejarah nu mata kudu apal empiris teh kitu tah aya nu sok luak reok dina pengalaman naon Adam aya Adam naon kelanan Adam teh seueur aya Adam Ali aya Adam main Adam Jordan aya alah Nabi Adam nya nuju ngajepepeng keneh ngajepepeng heuh kana aya rohan tuluy di rohan ku saha ku pangeran ku Allah dawuh Allah teh kami dengekeun abeh jelas kami rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam tiup tak jadi we hirup aya rohan tuh gini eta candi sanenyo acan ngadenge acan so cing cerdas pintar Adam keur ngajepepeng kami dawuh Allah rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam ditiup we jadi rohan jadi naon hirup dina hirupna teh karek gular giler panonna teh ngan can aya awas teu gini can aya denge kakarak usik karek bentuk panon tadi dinya Allah ngadawuh ka para malaikat para malaikat geura sujud maneh ka Adam sarujud di antarana naon nu karasa ku sia da eta ngadengekeun teori wungkul barangna maca nyaho tah eta nu matak loba nu pasea teh teu pagih barangna nya para malaikat teh sujud lain nganu hati kitu lain sujud pada salat si sakali deui loh sia ada nu ditah teh kecilakaeun waduh cik sujud di dinya teh ngawula ka Adam di antarana awas nu awas denge nu ngadenge terus papai ka itu aya sabaraha juta sea dina wujud sia aya sabaraha ribu malaikat anu musik ngalikeun teh burukan anu ngaluarkeun angin anu ngenyot angin tapi aya nu teu sujud rasakeun ku sia naon rasakeun aya nu teu sujud naon salilana teh aya ngagubrakeun ka urang naon nafsu tah bisi teu pagih barangna ku sia ya Allah urang kene ya Allah ya Rabbi benar apapun lu geus karasa manehna nu dicaritakeun ku Quran teh sia lain nuduh ka batur urang nu matak ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gerara ketan nu deukeut gara deuheusan teh kolaborasi
luar biasa Aya bawaeun balik pan teu gandeng nya Pak Naburukan teh. gawe-gawe saha eta dina wujud sia malaikat ngiring Pak hah nya tah di mana mau teh baralik deui we kana globalna ai roh kanjeuna Itu tinggal ai eta nu sok tinggalin deui naon geuning aya paribasa cenah geuningan nyawana nyurup ka si anu tah eta can ngarti eta teh pan roh mah balik deui ka anjeunna tuluy anu sawareh deui balik deui ka malaikat deui ngageblek deui kana gebleganana supaya bawaeun balik sama marakayangan naon. aya nu sok marakayangan naon tah kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya kaayaan bersih bersih orok teh euy kitu eta sulang cileung Ulang bari teu apa ngagedean tina kahakananana kurunyu we kangewa kageuleuh kasieun karesep kahayang kamu di mana eta di mana tidunya kapanasaran kawani kasieun heeh tidunya tah eta nu tinggalan mah kakenan kulapar ku aus teh di dunya. la ilaha Amuing. Mwah. Mwah. Ayeum kawas ka mantan pacarmu. Kapanasaran Pak. Iya ya Pak engkeun cenah baralik deui da apaleun maranehna mah ka tempatna Alah, ngan sia kade bisi kabusur ku eta kapanasaran bisi kabaud. naon kaituna naon lahaolah teu boga naon-naon mangga nyangakeun Da diri sasampiran. ai hirup nu saha nu anjeunna ai maot nu anjeunna kabeh nu dina wujud urang nu anjeunna naon ku sia dikoretkeun Naon akueun. naon akueun sia Diri sasampiran. waduh Amuing. Ngaharti aja nama beureun mah. ana aya di kaleru kitu ana Aya Yahudi. Yahudi nepi ka kitu wae. kosong sia mah wayang rokrak Aya dikanak kotakeun bisa sia ngomong henteu ngagoler we ka tadi alah kumadalang we jang eta ulah baru aku ngerti ada karasanya. Kata tanya ke lain hare-hare ka kolot teh Ustaz teu asupkeun aja namanya. lain eta jelema paknya eta laluasa nya ngalampakeun salah aya akal jeung pikiran teh manehna teh kalah beuki ngalunya ka itu teh heuh tak cekolot paheula eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa ana sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan kade ulah lalawora heeh nyata euy susah tuturkeunana itu saha anu kudu dituturkeun ku aing Saha pamuntaran akang atunya. eta kiai-kiai teh ustad-ustad teh pewaris nabi teh eta tuturkeuneun teh tapi aya geuningan manehna teh kiai ka batur kudu dek zakat fitrah manehna ngadaguan pamere batur ka eta liheurna teh aing mah Eta lolobana teh mah. Jakat teh kalau meuli jaket. di PHP-an keur zakat teh kadon pake meuli jaket gini Benar. ka eta kuring nyaritakeun teh ustad kiai ajengan lain jelema Warek nuduh kasih aing jelema. oh lain ka jelema lain ka ustad Ustaz, ka kiai ka ajengan santri, mungkin teu ayeuna ajengan bohong cing. mungkin teu kiai bohong
nya teu mungkin tah nu bohong mah jelemana aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tengah tempat kalalepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajentar kapake isu tak eta jelemana murukan teh nu matak ceuk hadis ungdur makola wala tangdur mankola jadi dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditanya jelemana sababna naon bisi kapiheulaan ku ngewa jeung kursep lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan batur ngomong bener dina hukum da ngewa ka jelemana da moal diguguk rasa eta akibatna sabalikna kapiheulaan kursep sanajan manehna salah dina hukum nyaritana dituturkeun da resep resep ka jelmana tah nu mantap ulah adean ku kuda beureum harta batur aja aku manehna ngontrak tak kitu nu matak cing apik nu matak kudu takwa teh ai takwa teh aiwa teh hartina wau teh waroi hartina takwa apik jadi apik tah kitu jak ulah nanyakeun ka mana pangbalikan pangeran geus mere beda lamun maneh cicing dina jalur kami dina pengabdian 5.000 malaikat bakal diturunkeun da si lain teh teh lain balik sorangan tapi dipapag da si lain mah pan teu nyaho oh dipapag ya jelema iman takwa maka pangeran cenah ceuk kiai mah dipapak ku widadari padahal eta teh dipapak ku rupa-rupa kanikmatan dihareup di tukang digigir di luhur lamun teu iman teu takwa lain dipapak tapi sia teh dipapak bisa jadi dipapak ku lisung eta pajapo tak kitu kadek kumaha itu ngan sia mah amal soleh we jalankeun atuh da eta pa di lempeng-lempeng teh hirup tangan mengkol deui pada hese di lempeng hese entong dicarek bisi proses kada da aya nu nyarek mah ta urang mah ulah jadi jaksa sia teh nah da geus aya ya pagawean dengan ukur mariksa we ka batur teh di mana usahanya nya si eta boa ngaji leuheung lamun ngaji kana bener mah eta fitnah teh pantes saya ngaji bagong gitu jadi fitnah ka itu teh goblok suudon paingan dunyana buku rasutan batur aya milik teh si lain tatangga can aya milik pek sujud nganuhunkeun kanu agung tatangga abdi geus kabeli mobil nuhun ya Allah keun abdi nu rek numpakna abdi nu rek marsihanana tatangga kabeli sawah nuhun ya Allah keun abdi nu rek dibuatna nu rek milu maculna moal panas geus sok isteriran panon lamun kitu mah isteriran panon di batur tina usaha itu usaha ieu ngan diomongkeun boa ngaji monyet boa ngipri kitu jiwa teh dipake mikiran batur sia koplok dari puh teh nah sia teh nya euy nya kolot mah cing nepi teh kana rasa kain nu nyaho pugu aing teh ngagebraya aing teh poekeun tak kitu jang peh jalankeun desa popoe ai eta pa anu urang sapertina goreng heula baheulana urut garong urut kitu urut naon Allah maha hampura
asa si lain ti detik ieu ti menit ieu tobat cing bener tobatna ulah rek sakali-kali deui ngalampakeun anu ku si lain nu matak piripuheun geuning usaha ge ripuh goblok meni jauh tina kitu kana usaha atuh lupa teh kana dunya kieu we atuh ye kieu we ye abe si lain jadi ubar jalan ka sawarga marumit ta eta we pikiran mah rumpil kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara balangsak sinekna naon rupaha perjuangan mau bisa ngewujud tanpa pengorbanan loba rurungkang loba cucuk oh iya mun jalan ke nerakanya babari harurung harerang pika bitaeun dulu jang kapitaeun teu nyaho jo jurali teh urang teh sagoren teh atuh teh matakula kapitaeun mode abdi gitu budak wora mah heula bogoh ka kolot eta teh nafsu teh hari geus bageuning hare-hare nongong we panggih oge nongong we ya gitu jawab ku akang atuh da keur noron gitu da mare eta jika ngomongkeun alus ya tak itu dulu jang oh jadi henteu kudu sabegemleungna bener urang teh usahakeun kitu ngan ekosistem pake tak urang teh asa berat teh kana bener jang pek pecakan cicing we sia di masjid hayang boga rezeki teh pek ulah keluar ti masjid berang puting ku rasul ge disarek deuleu teh kumaha anak pamajikan si lain di naon di waragadanana ai teh ikhtiar mah panghadena ibadah teh deuleu maraban anak pamajikan ku rezeki anu halal eta we heulaanan patokan urang mah eta teh patokan teh nu kitu kitu we patokan urang mah moal sia kopi we siling teh cicing nganan aya ieu ge kopi mah loba teteh nu usaha teteh ieu karunya sarua we jeung urang ulah carekan akang heueuh jeung euy nanyakeun agama efek kitu deui eta adat teh da tukang kopi teh teteh boga anak pamajikanana beh dituna mah jang nafkahan da kudu dahar meureun terbae jeung tibatan maling mending na dagang kopi terbae dong dicarekan tak kitu jang geus heulanan sepi ka ijanya di mana aya waktu sambung deui di mana aya waktu urang ngobrol deui geura lamun hayang ngobrol nepi ka tamat mah jeung dewek datang ti peuting urang ngobrol terbejana sepi jempling urang panggihkeun sajeun tanda-tanda kagungan pangeran anu aya dina wujud si laing eta siapa itu sateh mendewek acara oh nyata keunai pangkat urang mah pangkat rakyat ieu nya heeh eta nu galelede gara mun karunya teh ku awam-awamna naha dikamanakeun agamana ongkoh di negara teh agama teh aya menterina ai kitu tapi nah buat loba nu korupsi mending geus eueuh khawatir ai paniatanna mah da nyaah ka nagara jeung ka masyarakat teh Pak dek ngamuara dina hiji tujuannya eta keur kapentingan negara jeung bangsa komitmen awal teh kitu pan komitmen awal ngan akhirna ka itu tah teh sungul khotimah teh nu kitu goreng katungtungnakeun lain orientasina dek mah kana kakawasaan kana kadudukan lamun panginitanana bener-bener mah rek jadi medium ieu mah lain dek usaha keur kabeungharan pribadina tungtungna ngahalalkeun kana sakarupa cara
bakal sieun. Jadi we jelema borangan mah aya pamimpin borangan. Geus sudi teh. Nah, borangan sieun ku jurig lain. Naon? Sieun teu beunghar. Sieun teu lega sawah, sieun teu lega mobil, sieun teu gedong alus. Buka mobil mewah. Duit rakyat, duit negara dihakan teh si sapi je. Ai pagi kabur geuningan. Nah, akang geuleuh, lain geuleuh aing mah. Karunya ka rakyat, tingali rakyat teh fakir miskin teh loba keneh geuleuh. Bari jeung fakir miskin mah ukur dahar. Lamun aka dijadikeun pejabat teh kumaha? Tah teuing. Wawa leuwih. Ieu teuing bakal leuwih akang mah ulah waka kitu. Kone antep da aya balitunganana da beda jelema mah jeung sato. Seperti anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Benar. Oh begitu ya. Itu doi. Eta Om Bandi. Terima kasih atuh dawala atas perhatiannya. Terima kasih Tay. Kembali. Tak itu jang. Tanya nama orang balik we karena pokok orang. Balik dewe ka Salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa. eta pokona mah ieu nama urang mah. Ngan mi HP eta hate. Lamun si lain dina waktu ayeuna geus boga rasa geus bisa tah eta nu dipika melang ku dewek teh. Ieu. Bisi ka doktrin. Bisi ka pangaruh. Bisi aya nu nyuci otak. Kade. Dar we sia teh ngabom atawa bom bunuh diri. Bunuh diri ta eta kade. Tong boronya ka diri batur diri sorangan geus dari pikajaan. Dosa gede. Eta teh gede dosana teh deuleu. Euy. Diri sorangan. Apa jihad? Alah. Jang jihad mengelehkeun hawa nafsu tanu kawengku ku dadana si laing. Jihad walau. Nah, sia teh meuli kamalinaan. Kaleuweuhi teh pangeran oge teu resepkeun ka jelema sok kaleuweuhi. Nah, sia teh atuh udah beda jeung urang agamana nu macak perlu dibom. Itu si goblok. Amuing boa-boa. Nah, pikiran jakang. Ai batur mah bomna teh jadi bom eta nu ngabeledug. Iya bom hukum. Mending bau awak. Jadi hate teh kudu dibom tak ku hukum. Lain ngabom batur. Mending bau awak jeung bau akhlak mah. Heeh. Bau awakmu. Iya.